Sisi leuweung urang ceboran make cai bisi ieu mah tadi keur malaweung urang cobian sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nyai nu datang tarik nama alhamdulillahnya. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Faqala aidan man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jampana panjang dadakan, panasaran mentil hiris sok hayang gerapok ngomong sampurasun. Oh alhamdulillah nyai deui wae anu tariknya. Awal taud kapihatur minangka bubuka catur wireh sim kuring bade gelar galur keur pangginglar tina godaan setan anu geus puguh kupur jeung takabur. Bismillah nu jadi pamuka kalam kalawan nyebat asmana pangeran anu maha welas maha asih tur anu maha heman. Sugrining puja kalih puji anu sajati eta mutlak kagungan Gusti Allah azza wa jalla anu parantos ngausik malikeun sakabeh makhluk anu kumelit di alam lahir gumelar kumelentang di alam dunya. Kaasup urang sadayana utek tongo walang taga roh pati gogodongan manusa buta detia lukut jukut rungkun kayu keusik karihkil cada sepatu cinyusu talaga sagara angin leutik angin puih bumi langit jagat ngampar bentang rapang bulan ngemprai srangenge meletek nongtoreng sadayana sami tunggal makhlukna sehingga urang sadayana biasa sasarengan kempel ngariung hempiak merbayaksa patepung laung patepang wajah dina ieu saah dina raraga jatuh kerami didahupkeunna dua insan anu ngagaduhan paniatan anu suci ngalangkungan akad nikah. Mudah-mudahan ieu paniatan dua murangkali sing tiasa kauntun tipung katambang beas dikabul kabale nyungcung laksana kapiduriat laksana anu diseja malah mandar sing tiasa ngawujudkeun rumah tanggi anu mawadah warahmah tur sakinah mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kalih kehormatan salam mugia tetep ngocor golontor sabapaosna kajungjunan urang sadayana nyatana Nabi Allah anu pang mulya mulyana anu diutus pang akhirna Muhammad jenenganana tehilap ka para kulawargina anu saruci tur belapati mugia tetep natrat
ka para karabat, para ahli sidarang sahabat, ka para tabi'in anu mukmin, dugi ka sadaya umatna anu micinta tur micontoh tapak lacak mantena dugi ka yaumil kiamah insyaallah urang aya dina lebetna kenging syafaatul uzma di mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Anu kusim kuring dipihormat pangarsa pangjurung waktu pangjajab acara AMC anu kasep anu gagah ieu nya hejo mirip sarang eta tah naon namina teh tiraina sakitu kasepna nya. Anu kusim kuring dipihormat para guru para sepuh anu sami-sami rawuh anu tetiasa kusim kuring diwicik diwiji-wiji dicacak diwilah-wilah nanging sing percanten teu kirangan rasa hormat sim kuring ke para guru para sepuh sadayana. Anu kusim kuring dipihormat pangarsa al mukarramun kulawargi Jembar Bapak Haji Uyeh Sopyandi miwah Ibu sakalih. Anu kusim kuring dipihormat pangarsa al mukarramun kulawargi Jembar Bapak Muhtar miwah Ibu Ani Mulyani sareng reng-renganana teka kantun jajaran aparatur pemerintahan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Dusun, Bapak Lurah upami teh mah aya sadayana kum kasadaya jamaah bapak-bapak miwah ibu-ibu anu sami-sami kingsir linggih nawiskeun ka asih diri dongkap lenggah nembrakeun katrasna manah pada rawuh mihatur lunturna kalbu sim kuring ngali aturkeun nuhun kana kasayan sadayana. Bapak Ibu sadayana sim kuring ngabantun asmana pun lanceuk karsana Bapak Muhtar miwah Ibu Ani Mulyani salaku sepuhna calon panganten pamaget. Dina danget ieu ngahaturkeun mangrebu nuhun laksa ketik kabingahan. Bingahna bingah amarwata suta bingah kagiri-giri nu taya papadana. Ibarat kegunturan madu kaauran menyan putih bingah taya hinggana bingah tanpa tanding. Berehna dongkapna sim kuring sarang rombongan sadayana dina danget ieu langsung bae gasik ditampi enggal-enggal ditarima dipapag dihiap-hiap ku basa anu endah tur someah diaur kembang Tanjung paselang kembang Kananga malati nu jadi saksi tawis kawuningan galih pribumi parantos nampi rombongan anu sumping estu matak tingtring kanu ati nu ningali matak betah kanu manah anu nyemah mugia pangbagea anu didasaran ku kaikhlasan tur kabingah nembe sing ngajantenkeun tatali asih panyimpai rasa anu tiasa ngarakeutkeun anu tiasa manjangkeun anu tiasa nyangreud pageuhkeun tali silaturahmi antawis kulawargi Bapak Haji Uyeh miwah Bapak Muhtar bari ginuran ridona Gusti anu maha suci amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh anu salajengna sim kuring sejatumada rehna sim kuring kabantun ieu rombongan anu sakitu seueurna gelut ngengkeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang panginten tinang tos pasti das geuning katinggal sanes sepuh hungkul tapi katambihan kumurang kalih ieu teh anu tinang tos seueur kalepatan katirangan kirang tata titi duduga prayogana kirang pengalaman pamahamanana boh bilih teh mah aya ucap carios anu kirang sapagodos